Wasta Abdi Lastri Ananda ti kelas 11 IPS hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Ibu atau bapak guru anu dipika hormat, sareng rerencangan anu dipika cinta, para warga anu dipika hormat kusim kuring. Dina waktu ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakan hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna, mersihan awak pas urang keur ibak, mersihan kuku nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup anu sehat. Contoh anu sanesna, urang kedah mican runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa bersin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hayang janten jalmi anu jegjeg waringkas, urang kedah soson-soson mersihan diri urang sorangan tina segala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Upami mersihan ke kotor jasmani, urang teh kedah mineng mandi, mersihan lingkungan, jeung segala kokotor anu bisa nyebabkeun penyakit di diri urang. Tuluy kumaha lamun bade mersihan kokotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu kudu diinget teh sehat lain saukur bersih hungkul, tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjakeun diri urang. Misalna urang rajin olahraga. Hadirin sadayana, cekap sakitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun karena perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.